Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu negara carios si doclo cukup sakti kuriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilelancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangrugi nganuhunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados teu nyangkrong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh ieu terasna carita si doclo sok kaparayun sadayana. Euleut sapoe ti harita si doclo teh geus ngajalankeun deui we aksina malahan mah. Dina waktu anu saterusna meh unggal peuting pamukiman di puseur dayeuh teh jadi sasaran. Teu saeutik anu jadi korban pangeusina loba anu kalengitan. Lian ti eta teu saeutik anu diririwaan disingsieunan. Ku curiga buntet teh apuguh we atuh kayaan teh beuki geunjleung. Para prajurit nu boga tanggung jawab ngajaga keamanan taya hartina. Eueuh saurang-urang acan anu sanggup pikeun nyangkalak si doclo. Eta teh teu leupas tina kasaktian si doclo. Anu gerakan teh jika angin beh dieuna mah bisa nembus atawa nerus asup ka cerot taneuh sagala rupa. Bisa lumampas sajroning taneuh ku kakuatan kuriang 7 teh ya. Kimudra salaku pupuh Puragabaya beuki kateken we malahan mah kajadian-kajadian di pamukiman puseur dayeuh teh geus tepi ka pihak karaton. Ku kituna Kimudra teh ditungtut kudu sagancangna bisa ngarengsekeun pasualan. Kumaha bae carana urang kudu bisa ngarengsekeun ieu pasualan. Lantaran kaula geus meunang surat teguran nu dianggap teu mampu ngajaga keamanan di ieu wewengkon. Mohon Ki, kada kumaha atuh jelas nu ngagarong teh sanes jalma samanea tiasa kasebat jalma sakti mandraguna. Teu aya saurang oge anu nguningakeun estuning lanti pisan. Tapi nah aya hubunganana sareng jurig buntet Ki. Bisa jadi aya hubunganana lantaran kawiri-wiri lamun aya kabejakeun jurig buntet. Pasti peuting eta ge aya anu kalengitan. Ku kituna kula mah boga anggapan eta jurig buntet teh ukur jujurigan. Lain jurig anu sabenerna euy. Ku ayana jurig pikeun ngalihkeun perhatian hungkul. Tah kitu. Ku kituna ka para prajurit saumpama manggihan jurig montong sarieun. Kudu dikepung, kudu dikatewak, kudu kacangkalak. Mohon mangga Ki, pokona mah pami aya ibur-ibur jurig tangtos bakal dikepung, bakal ditewak. Itu cenah parentah ti Kimudra teh. Lamun kabejakeun aya prajurit anu manggihan jurig teh ulah sieun. Kudu dicangkalak we, kudu dikepung, kudu ditewak. Eueuh cara sejen pikeun nganyahoankeun garong anu salela ieu dedemitan teh nyata kudu bisa newak jurig we. Tah kitu euy parentah ti Kimudra teh pokona mah ulah sieun cenah ku jurig. Jelas eta jurig teh jujurigan. Lain jurig bener. Jujurigan kumaha ari sia? Jelas jurig asli pugoge. Kuring manyaksian pisan awakna teh ngalayang. Bisa hibar, laju bisa ngilas, jelas jurig nu bisa kitu mah. Acantang tuh ulah waka boga kayakinan eta teh jurig. Boa-boa eta teh garong. Ngan bae boga kasaktian euy. Nya bisa jadinya euy. Jadi kumaha ieu teh? Jadi urang teh meureun diparentah pikeun nyangkalak atawa newak eta jurig. Benar. Pokona mah lamun aya nu manggihan eta jurig gewat laporan bejaan sakabeh prajurit anu geus disiapkeun yeuh. Anu boga pancen pikeun newakna. Jadi aya pasukan khususnya. Anya teh salah. Kimudra bakal nyieun pasukan khusus pikeun nyangkalak eta jurig euy. Kitu obrolan para prajurit teh sabada menang parentah ti Kimudra.
Kocapkeun namang sawan Cipeuting geus sumanding. Para prajurit anu tugur geus disebar sedengkeun pasukan khusus anu disayagakeun pikeun ngepung jurig teh geus taratantakan. Kabehana ge geus samakta ku pakarang, kaya ning gobang kolewang, tumbak panah bandring jeung jaring, sedengkeun di sisieun dayeuh si Docro teh geus cunuk. Sakumaha biasa we rek ngajalankeun pagaweanana. Bisa kadenge ku aing mane rame yeuh di pamukiman teh. Pasti loba para prajurit anu keur talugur. Hehehe, keun sia mingkin loba mingkin resep keur aing mah. Kituna teh laju awakna nerus bumi asup we ka jero taneuh. Dina waktu nungan sakedeung si Docro geus aya di tengah-tengah pamukiman. Susurung kuyan terus mucung hul sirahna teh nolol bari rurat reret we ka sabudeureunnana. Alah, tetela nya loba para prajurit teh nu jaraga teh keun sia. Ayeuna mah bagean disingsieunan heula sinaburiak. Balesat jirim si Docro teh mumual ka luhur, bari tina sakujur awakna teh ngaradak kaluar seuneu. Manhiruhai kalayang kakalayangan ngadeukeutan ka para prajurit nu keur jongjon we laleumpang. Basa nempo aya nu ngabalesat awakna puntet tapi ngempur hurung kaburan ku seuneu. Puguh we atuh para prajurit teh mani reuwas. Jelas eta teh cenah jurig puntet teh anu kiwari geus nembongan deui. Jurig puntet euy, jurig meni hurung kitu tuh jurig. Jurig puntet nembongan euy. Ulasian ayo laporan euy gancang bebeja. Kudu ditewak ta jurig teh euy. Baratak duanana teh pating baratak bebeja ka baturna anu geus sajaga diri. Nyata pasukan khusus anu rek newak ririwang ngepung-ngepung jurig teh. Basa meunang laporan jurig buntet geus nembongan, atuh eta pasukan khusus teh geus ngaburudul. Pating baratak muru ka tempat anu tadi kabejakeun aya jurig buntet. Bener we dina suhunan imah teh katempo aya nu ngabadaga pangawakan teh puntet. Beungeutna pikasieun jeba hurung ngempur ku seuneun nepikeun ka eta suhunan imah teh jadi kahuruan. Tuh tinggali euy. Jurigna naluhur suhunan euy. Ulasian euy. Asok panah euy panah. Jam paring pating belesat ngahujanan awak si Docro, tapi hiji oge eueuh anu metu. Awakna wadal hanteu teurak ku eta jam paring. Katempo si Docro ngakajleng turun ti luhur suhunan imah. Puguh we atuh prajurit teh manipuriak. Awas euy. Jurig puntet geus turun kade tapi ulah sieun hayo tewak. Gunakeun jaring euy jaring. Atuh jaring teh dialungkeun we dirungkupkeun kana awak si Docro. Ngan orok kaya jaring teh kalah ka jari lebu. Anu nyekel gobang jeung kolewang bating gara jeleng nyabeutkeun gobang jeung kolewangna. Buut debat atuh ngahujanan awak si Docro. Kabeh pakarang eueuh anu teurak. Pating belentrang we kawaskeun kana batu karang anu kacida teuasna. Hiuk babandul bandring teh atuh pating belesat pating hariuk. Arek ngincer kana sirah si Docro. Basa babandulkeun kana sirah. Lain sirah si Docro anu ancur, tapi kalah ka babandul eta bandring anu ancur jadi lebu. Ningali kitu mah para prajurit mimiti soak. Cung jeleng malunur ka tukang, hanteu wani gagabah nganayakeun di panarajang. Dina kayaan kitu, aya jirim anu ngacorelat nangtung pancuh. Ari eta jirim nu anyar datang teh tajarian ti Ki Mudra basa mireungeuh pasukan khususna hanteu mampu pikeun nyangkalak eta jurig laju we atuh manehna teh turun ka medan tempur. Panasaran nah nepikeun ka mana cenah kahebatan eta jurig teh. Kiwari geus ngagajleng majuna rajang. Bari leungeun katuhun anu nyekel keris teh laju diheumbatkeun rek disabatkeun kana tikoro eta si Docro. Ngan orok kaya basa tungtung keris keuna kana sasaran. Hanteu ngagores-gores acan atuh eta keris teh hanteu teurak.
Gajeleng, Kimudra teh gajeleng ka tukang. Teteh lawa dah geningan jurig teh. Tapi kan ku aing urang cobaan deui. Hup. Hiat. Cerelat, Gajeleng, Kimudra penasaran kiwari mah ngaronjatkeun daya panarajang. Eta keris dibarengan ku kekuatan tenaga jerona. Barasa baranya ya sinar anu kaluar tina tungtung keris nembrakeun pisan kana dada si Docro. Gelegor. Kadenge sora anu ngajalagur dibarengan ku haseup anu mulek. Basa haseup geus peurai tetela. Awak si Docro teh tagen we tunggut kalinduan teu kedag anginan. Puguh we atuh Kimudra teh beuki kaget. Nah, cenah eta curig teh aya ku sakti-sakti teuing. Acan leungit kakagetna. Teu kanyahoan awak si Docro teh mabas kana jero taneuh blus. Surungkuy ngadeuketan ka Kimudra. Kimudra laju manehna ngagajeleng ngajauh kaluhur. Juralit, kalayang. Bari kerisna teh dipetakeun deui we tina tungtung keris teh pating barasat pating baranyai di sinar. Anu ngajojok kana taneuh anu pating surungkuy. Gelegar pating gelegar. Pucung hueuh. Jirim si Docro membual kaluhur dina kacepatan anu pohara. Dampal suku si Docro teh nyenjek kana dada Kimudra. Jelobet cengkang. Gedebut. Awak Kimudra teh ngagedebut jika nangkara gerag. Malahan manggeus henteu bisa endi hudang. Basa geus nempo musuhna geus teu walakaya. Si Docro teh asup deui atuh kana jero taneuh. Les jirimna ngiles diteureuy ku taneuh. Para prajurit ukur pating polohok we kaget nu lain dikieuna. Basa sadar kana kaayaan. Laju we atuh pating garajeleng ngaboro Kimudra dipariksa kaayaanana. Teteh laki Kimudra teh masih kena hirup ngan bahe nandangan tatu di jero anu kacidaparna. Silaka euy, Kimudra tatu di jero. Asok urang barawa. Kada saenggalna di ubaran yo. Ceuk salah saurang prajurit ngajakan ka baturna pikeun mawa eta Kimudra. Kudu sagancang we cenah di ubaran. Rekayang atuh Kimudra teh di barawa. Rek di alubaran, kaayaan beuting eta teh bener-bener mata genjleung atuh. Tetela geuning cenah eta curi gepuntet teh sakitu saktina sakitu hebatna. Sedengkeun ari si Docro alias curi gepuntet basa geus ngelehkeun Kimudra teh laju manehna teh ngajuk-juk ka pamukiman anu dicaricingan ku para gegeden di karaton. Laju ngajalankeun di pagaweanana. Teu saeutik atuh imah-imah para gegeden teh anu digarong we ku si Docro. Pagaweanana estuning lan tipisan eueuh saurang oge anu nganyawankeun. Sapada rengse ngajalaneunkeun pagaweanana. Si Docro kebat manehna teh ninggalkeun eta pamukiman bari Sukabungah. Kulantaran beuting eta lian geus ngagenjleungkeun para prajurit. Pon kitu deui geus hasil ngagarong imah-imah para gegeden anu dipiharap ku si Docro mah kaayaan di puseur dayeuh teh mingkin genjleung bae, mingkin kacau. Dasanya nah isukna teh atuh genjleung. Para gegeden loba anu kalengitan barang berhargana. Eta kajadian teh dianggap kajadian aheng anu salala ieu acan kungsi karandapan sok padahal cenah kaayaan teh luput tina penjagaan para prajurit. Saolah taya hartina we garongna daya teh pohara luar biasa. Kocapkeun Kisantanu salah saurang pajabat atawa gegeden anu tadi beuting kagarongan hanjelunaker. Lantaran bandana anu berharga anu mangrupa kongkorong emas geus leungit cenah. Lain sakongkorong-kongkorongna, tapi kongkorong warisan anu sakitu dijaga di bebustina. Silakan Nyimas. Kongkorong akang oge leungit. Uang kaning kongkorong teh warisan eta mah. Nya Kang, teu sangki atuh bumi urang teh tiasa kagarongan. Sok padahal teu leupuh tina perhatosan para prajurit anu satia ngajagi keamanan. Garongna luar biasa. Estuning dedemitan.
Bisa jadi lain jelema sambarangan. Ku kituna akang jadi penasaran. Nah saha tuh mangkelukna najan kukumaha oge kongkorong kudu benang deui. Eta garong kudu kacangkalak. Janten akang teh bade ngarasakeun milarian eta garong na kitu. Enya bener teh salah. Akang geus teu percaya ka para prajurit. Tetela para prajurit ge hanteu mampu pikeun nyangkalak eta garongna. Ku kituna akang bakal turun langsung pikeun neneangan naluntik eta garongna. Kitu cenah cek eta Raden Santanu teh kajurung ku hayang menangkeun deui kongkorong anu geus leungit. Manehna arek lunta pikeun naluntik neneangan eta garongna. Atuh bojona Nyimas Gayatri oge hanteu bisa ngahalang nganda puguh kapan eta kongkorong teh sakitu berhargana. Nyari akang bade ngarasakeun milarian eta kongkorong mah sekaligus nyangkalak eta garongna. Mangga Kang, kan kade akang teh kedah waspada tur ati-ati. Lantaran nu dipidarian teh sanes garong biasa. Tangtos lain garong samanea. Tiasa wae jalmi anu sakti mandraguna. Enya Nyimas, bisa dipastikeun eta garongna lain garong biasa, tapi garong anu sakti mandraguna. Tapi keur akang jadi bagi penasaran ieu teh. Akang mawa kamulang saacan manggihan eta garongna. Saacan bisa ngarebut di eta kongkorong. Ya mudah-mudahan ya tukang eta garong teh saengana kapendak. Kongkorong teh tiasa kengeng deui ka pemilik diku akang. Poe eta keneh Raden Santanu teh lunta ninggalkeun padumukanana. Naluntik we ditetanyakeun ka para prajurit geunaan eta garong sugan jeung sugan manggihan pituduh atawa tapak lacakna. Tapi boleh saurang oge eueuh anu nganyahoankeun. Kula ngahaja turun langsung pikeun neangan eta garongna. Kira-kirana ki mudra sabaraha kanca kungsi manggihan tanda-tanda nyurigakeun ngeunaan eta garongna. Ih teu acan Raden. Jisim abdi sabaraha kanca ge teu acan aya nu kungsi menakan eta garongna. Puguh oge matahak bingung kanggo jisim abdi mah. Eta garong teh leres-leres dedemitan pisan. Dina ngajalankeun padambalana teh tuning lantip. Aneh pisan. Sok padahal kapan teh saeutik anu geus jadi korban geus kagarongan. Tapi eueuh saurang we para prajurit anu kungsi nyaksian atawa kungsi manggihan. Nyaeta teu aya anu kungsi menakan eta bangsatna. Margi anu kapendak mah iwah ti jurig buntet we. Malihan mah kapan jisim abdi ge kamari. Parantos janten korban sawaktos ngepung-ngepung eta jurig buntet ari mah kesade. Lantaran cek pangemut jisim abdi mah eta antara jurig buntet sareng garong teh aya hubunganana. Margi kawiri-wiri aya jurig buntet pasti bakal aya anu kalengitan, aya anu kagarongan. Eta jurig buntet teh pikeun ngalihkeun perhatian. Tah kitu namung usaha pikeun nyangkalak eta jurig buntet teh ngabuahkeun hasil. Jadi kitunya tiap aya kejadian kalengitan pasti kabejakeun aya prajurit anu manggihan jurig buntet. Leres telepat kitu Raden. Bener lamun kitu mah aya hubunganna antara jurig buntet cing eta garong. Lamun kitu mah lamun hayang nyangkalak eta garong kaula oge meureun kudu bisa nyangkalak eta jurig buntet. Leres Raden, leres pisan. Namung eta jurig buntet teh sumuhun sakti mandraguna dikarepung ku para prajurit. Malihan majesim abdi pribadi teu mampu ambir-ambir cilaka. Kula jadi penasaran. Nah nepikeun ka mana kasaktian eta jurig buntet teh? Nya asa teu percaya lamun eta teh jurig. Bisa jadi eta teh jelema. Sumuhun Raden. Jisim abdi ge gaduh anggapan sarupi kitu. Eta teh mangrupikeun jelema tiasa jadi masih keneh komplotan eta garong. Ku kituna bejaan di mana eta jurig buntet sok nembongan ku kaula bakal dicangkalak bakal ditewak. Ari nembonganna mah di pamukiman Raden. Meh unggal wengi. Mohon para prajurit teh kitu we. Sadayana ge disingsieunan. Saupami Raden hoyong nyangkalak eta jurig buntet mah kantun ngiring tugur we bangiten sareng para prajurit. Nya Ki,
Ti mimiti peuting ieu kaula bakal milu tugur babarengan jeung para prajurit. Mudah-mudahan sagancangna ngawenehankeun manggihan eta curig buntet. Kitu obrolan Raden Santanu jeung eta Ki Mudra teh. Sabada meunang katerangan ti Ki Mudra. Lamun nu salala ieu kapanggih mah lain Jegarong tapi kalah ka curig buntet we anu ngagenjleungkeun. Kawiri-wiri lamun aya curig buntet pasti aya anu kagarongan atawa kalengitan. Bisa jadi antara curig buntet jeung eta garong teh aya hubunganana. Raden Santanu timiti peuting engke cenah arek milu tugur we jeung para prajurit. Boga maksud pikeun nyangkalat eta curig buntet. Cak urang tuna ngeunaan Raden Santanu. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Doclo. Si Doclo anu geus hasil ngagarong di imah-imah bara gegeden atuh mani sugem mah. Keur ngarobrol we jeung si Rabet sabarakan cak. Bener-bener Ujang wanian ngagarong ka imah para gegeden para pejabat karaton. Alah, hebat yang wang kaning kapan pasti dijaragaan ku para prajurit anu lain saeutik. Tapi Ujang bisa lolos, malahan mah bisa hasil. Bener-bener hebat luar biasa. Nya mang, kapan ce kuring oge sok senajan rentul para prajurit anu keur talugur. Keur Doclo mah taya hartina kalah kawe panonna teh balolotot tapi hanteu bisa nempoeun. Da buku kapan Doclo mah nya ngaliwatan jero taneuh mang. Nya teu sangka Ujang nyangking ilmu samodel kitu. Sabatae moal aya jelema anu nganyawankeun. Kan kahade Jang. Ku digarongna imah para gegeden para pejabat karaton pasti Ujang bakal jadi bahan inceran maranehanana. Bakal diteteangan kumaha bae carana pasti Ujang teh kudu beunang kacangkalak. Lain mang teu percaya kana kasaktian Ujang. Tapi kahade Jang kahade tetep Ujang teh kudu waspada. Tenang we mang sing percaya ka Doclo. Pokona mah Doclo moal arek eleh ku para prajurit, moal arek eleh ku urang karaton. Sing sawai oge pasti bakal disinghareupan. Nya Jang. Ngan keur mamang mah boga kayakinan Jang. Pasti. Pihak karaton ge kiwari teges musirkeun perhatianana ye. Pikeun newak atau nyangkalak Ujang. Kejadian-kejadian di puseur dayeuh mangrupakeun kejadian anu luar biasa. Pikeun maranehana bakal jadi pasualan anu kudu sagancangna direngsekeun. Nya mangkeun hayangnya kumaha ketlakna eta urang karaton teh dina enggoning nyang hareupan Doclo. Keun lah urang tungguan. Malahan mah peuting engke Doclo ge bakal indit di kaitu mang. Nya jik bae Jang. Kan ke. Eta kongkorong alus Jang. Kumaha lamun eta kongkorong teh Jang mang bae. Resep ku gaganteana buku ge. Kuat ka harurung harerang kitu. Oh, jadi mamang teh hayang ieu kongkorong anu dipake ku kuring mang. Ulah ieu mah ulah. Buku kuring ge resep mang ieu kana kongkorong teh. Mani guri cak guri nongki ye. Nya. Pokona mah ku Doclo ieu mah rek dipake mang. Moal dibikeun ka sasaha. Ya baik bae adi Ujang resep mah. Satarina mah mamang ge sarua resep. Resep ku eta gaganteana si Rabet anu mika hayang kana eta kongkorong teh atuh manehan jelu. Lantaran eta kongkorong teh henteu dibikeun ku si Doclo. Arek dipake we da puguh resepeun. Ari eta kongkorong teh taya lianti kongkorong bogana Raden Santanu teh ya. Eta kongkorong teh kiwari dipapake we ku si Doclo. Euleuh mitra waktosna geuning barantos teu nyakapannya. Segala urang tuna jajara carita si Doclo musti kaguriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya peratosan hakuntena tina sadaya kakiranganna nya.
Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.